Teu zaman ku urek mah brad. Kunaon atuh? Sing kayawan jebale hoak. Terus ayeuna lamun misalkeun jelema ngenong di pasantren. Hey dulur-dulur kemonesan, kadaria urang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Brad. Anjir, wayah kieu mun ngalabelut. Pan eueuh sete urek lagi teu boga, aing urek ngalablot make naon? Teu zaman ku urek mah brad. Kunaon atuh? Ku lebu babari. Dikumakeun. Tinggal liang na perlukan ku lebu setiap liang seteh. Terus? Teuing. Ya. Setiap liang teh perlukan kabeh. Engke teh brad haranyat kana galengan cari ngogo. Sari beungeut. Da kapireupeunana panona tinggal nyokotan we. Terus si beungeut teh teh. Belut cari ngogo anjir nagalengan. Heeh. Cari banget ya. Yang nyentang ya anjing tarangna ya ke aki. Bibi kunaon di tar keluar ti mah ayeuna. Capek anggal pa ibu buruh. Oh. Tumben daek buburuh bibi. Bokek nya teu bawa duit pisan, A. Tapi sok ngeunahnya bi, sok ngeunah sare geuningan lamun balik gawe capek teh. Sok tibra sare teh ning. Ah, boro-boro kegebegan puguh bibi mah, A. Ngebegan kumaha? Kumaha eta mah sare ujug-ujug jajan seblak. Itu mana mayarna pu bokek. Tapi dah ja. Bener. Jadi anu boke mah bi teu meunang loba sare nya bi. Guys, anu boke omat guys nya cing bi orang tanya. Montong dilobakeun sare. Gadag. Ya guys nya, lain naon? Bisi eukeur sare tuluy ngimpi jajan. Homo jajan seblaknya kacet utar. Era anjir kudu nganyuk mah. Heeh. Tah gitu guys ya. Omat guys. Sawai we aing. Habis sawai ya. Boa ebah. Penting didinya nempo berita teh brad. Anu pesawat hilang kontak teh aneng. Kumaha itu? Lain eta eueuh berita deui nu penting kitu salian ti eta euy. Ceuk urang mah pira kadar pesawat hilang kontaknya. Mani riweuh anjir. Mun urang mah ieu teangan dina lacinya. Mun teu dina gigireun TV paling banter lagrag tah. Dina kolong meja ceuk urang mah kontak. Terus lagi celak deui wae ya si Kosim. Please kos. Ya, lain kontak motor sih teh kontak pesawat maksudna, ngerti teu? Kontak pesawat. Ya, konsepna kieu hilang kontak pesawat mah. Ya. Pesawat teh pan keur ngapung ya, keur ngapung set hilang kontak. Maksudna eta teh ragrag rahasia ta eta anjir, pesawat. Pusing anjir. Palingan brad, urang hudang sare tadi isuk-isuk. Sirah nyeri anjir, si urang peuting meureun keur sare nya katinggang ku kontak. Lain katinggang ku kontak. Jeprut eta mah. Orat saraf kana otak jeprut unggal peuting maneh mah hiji-hiji. Otak kieu anjir, hasilna ge. Ngobrol teh ngacaprak we hayo anjir. Parah si Kosim. Tumben maneh. Raulin ka awewe enak. Kumaha deh? Terpaksa apa brad? Pasti. Pasti sih ya anjir. Si emang pan bagerna guys, bager mah eta guys nya. Isuk berang peuting di maoeuna. Dulu ya digedar anjir. Jangan pikeun ka ledeh mah ya. Nya keur pasea ngarannya. Kunaon deh? Awet teh diajakan olahraga ku baturana. Olahraga alus atuh. Alus kumaha? Ku gua teh olahragana aya si yogaan teh. Karena pal sorangan si yoga mah maru urang. Gela. Olahraga nu di mana itu olahraga rutin nu di desa teh ali. Heeh. I see you. Eta mah senam yoga Supardi.
Senam yoga lain anjir, lain si yoga lain si yoga budak Mang Utar lain. Parahnya sih ya mah. Mah tuh Brad. Nyeteuing atuh. Udah aing keburu emosi atuh. Ya. Cek aing jadi jalur tentang emosian sih teh. Aing maneh tanyakeun heula nu bener sih teh. Cilepeung aya saremo ieu. Yang deui putus deui wae gara si ieu mah. Bi, pan bi teh sok nempo film drakor. Sok geura bisa teu basana. Nggak bisa atuh jadi setik mah. Sok geura. Singkayawan, jabalehoan. Lah, aja ge bisa gitu mah. Brad, hari tadi hadir tuh Brad. Acara naon? Engko tadi teh Brad, hari santri nasional. Oh. Ya itu atuh da urang mah lain santri, san pernah monok urang. Aceng mah kieu ge Brad, pernah mondok sih ya Brad. Pernah monok cenah anjir. Iraha setepan urang teh digedekeun teh bareng. Dinya teh aya wae, ngapoe ge di imah teh. San pernah didinya pre. Ulin. Keur harita geuning Brad. Pas nganter anak tatangga Brad. Kan aceng kapetingan di ditu di pasantren Brad. Nya mondok Brad. Ngenong nu kitu mah. Ngenong. Terus ayeuna lamun misalkeun jelema ngenong di pasantren sapoe eta bisa disebut santri? Nya henteu atuh. Eueuh setelan santri eueuh nya guys nya eueuh. Mun santri anya disosontok ge teh. Saroceng dasar anjir. Mo, bener aja ke sawah anggrek ya mun wae kolot mah di. Penting mah ka sawah we atuh Bi. Sing aya kadaek atuh mana di sawah teh. Deui Bi, cek si bapak ge. Lamun kolot keur gawe tempokeun. Nya geus we kurang teh ditempokeun. Bari ngopi, bari udud ning. Pagingan atuh. Bari gogoleran geura mau numpokeunana. Moal amok bapa maneh geura. Oh gitu Bi. Heeh, ajaran. Deui atuh isuk mah.